Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kantos kitu ku bapak di paluruh ka dieu. Amu Jumi ngasongkeun pananya. Bakuna mah manehna teh jadi katarik oge. Eta bakuna mah geuning bet nyabit-nyabit kana karembong. Nah, karembong nu dipiboga ku manehanana eta teh atawa memang karembong sejen deui. Sedeng Aki Musani harita teh sanggeusna eureun heula teh heg ngageleng-geleng heula nyieun rokok daun kawung. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Nu matak tacan nyai. Bapak teh jadi ngarasa era nyogrokeun beungeut. Lantaran hari dirasa-rasa mah bapak teh bet jiga nu leuwih berat ka pihak baraya bapak jeung ka murid-murid bapak. Nepi kanu jadi pamajikan maksa ini teh pisan hojahna. Hari lain ngan ukur ngaharuk mah ngahurung balung ku tulang. Nu eta perkawis karembong. Amu Jumi geus ngarasa penasaran. Emang nya karembongna teh pegat sapotong. Ras deui inget kana caritaan Andi tadi. Kapan sakitu ecesna. Dah, nu matak jadi helokna teh. Lantaran eta karembong ayeuna aya di Andi. Anu cenah mah meunang ngarebut ti nyai. Cingan, Andi, keluarkeun karembongna. Aki Musani bari ngareret ka Andi. Ah, mangga Aki. Andi bari ngudar karembong tina beuritan cangkengna. Sok dibikeun ka Aki Musani. Atuh ku Aki Musani sok digolerkeun dina samak bari dibeberkeun. Geus kitu. Ku siwal manehna ngodok sakuna ngaluarkeun popotongan karembong nu sabelah deui. Hana heg teh ditepungkeun. Puguh we mani akur pisan. Tah, mangga geura tingali Nyi Jumi. Mani sarua pisan. Nu mata geus teu kudu disaksikeun deui. Yen ieu karembong teh bogana pamajikan bapak. Aki Musani nyarita deui bari ngareret ka Amu Jumi. Namung da abdi mah pasihan pun biang. Nu dimaksud teh titilarna pun biang. Amu Jumi geus mimiti nyaritana semu-semu gugup. Leres teh nyai. Aki Musani geus mimiti deg-degan. Lares Bapak. Saha jenengan tuang ibu teh? Murni. Aduh, Nyai, anak itu mah
Aki Musani nyari tanah semu berat. Tapi ari diukna mah geus ngised ka hareup. Duh pi jenengan istri bapak. Amu Jumi bener-bener beki gugup. Sapertos nu carioskeun ku nyai. Sami pisan. Anak itu mah anak king. Nyai teh anak bapak. Kek, antos bapak. Sajabi nanti karembong. Manawi ayah deui nu dicanak ku istri bapak. Anu sakinten akiat dianggo nyeri wanci. Amu Jumi sanajan ari sangkaana mah geus pasti. Tapi maksakeun marketkeun maneh. Lantaran inget kana wasiat indungna keur waktu deuk ngarelas ninggalkeun. Aya nyai. Pamajikan bapak teh bari mawa kujang rompang. Pakarang turunan manehanana. Nu ku bapak oge kungsi disosoren. Aduh, bapak. Harus satunya teh bapak abdi. Amu Jumi tanta parah dengan gabru gue ngarontok kaki Musani. Terus ngaguk-guk nyuuh dina lahunan. Leres bapak, temencog. Sakumaha cariosan emak. Waktu sabade ngantuankeun. Bapak. Jumi, deuh anak king. Teu sangka geuning. Hidup misah ti bapak teh. Tapi ayeuna panggih-panggih geus aya umur. Jumi anak king. Hampura bapak teh. Aki Musani biasana panger teh teu burung harita mah nepi ka ngecelakeun Cipanon ngabaseuhan buukna Amu Jumi. Bibi, geuning bibi teh salerna mah bibi abdi. Ani bari ngesod kagigireun Aki Musani. Andi, Andi, hampura bibi. Kahidep teh saperti nu ngamusuhan. Tapi hati ngandung hati goreng, Andi. Amu Jumi sanuk-sanuk bari tetep nyuh kana lahunan Aki Musani. Jumi, geus bae. Geus mah. Atuh sanajan mah hidup ayeuna geus kabuktian teu kasampah ku bapak. Tapi bapak teh pirang-pirang muji syukur ka pangeran nu tos ngersakeun urang bisa ditepungkeun. Aki Musani bari nyengkatkeun Amu Jumi cenah diuk deui. Kanca dangu. Ogo we pikeun ki jantra mah ngan ukur semet olohok-hookeun. Estuning teu disangka ti tadina yen bakal kitu kajadianana. Atuh nyitar sia nu keur waktu tadi teh beunang disebutkeun geus repeh jeurikna. Ayeuna ngadadak nyurucut deui sasat kagimreung-gimreung ku indung kukutna. Nu harita ngaguk-guk bangun nu kanyanyerian. Samborong atuh mani kacida totorosolna hayang ngarangkepkeun manehanana ka Andi. Da geuning kabuktian yen Andi teh alona Amu Jumi. Geus we Jumi anak king teu kudu dipake balilihan. Anggur mah hidup teh kudu muji syukur hayang agung. Ayeuna hidup pareng patepung jeung nu jadi bapak. Ari baraya ti emak. Nah ayeuna teh araya keneh. Aki Musani nyarita deui bari ngusap-ngusap sirah Amu Jumi anu buukna aut-autan kusut. Aya bapak. Mungnya eta tuh. Amu Jumi nyaritana teu bisa kebat kasurung keuriheunana. Mong kumaha Jumi? Sapertos api lain bapak. Da kumaha cenah pangna kitu teh. Aki Musani ngariuk kaget. Duh katuh bapak. Mung saur emak kapungkur. Teu ngarengkeunna teh. Tumeh emak mulih ka lembur. Bari nuju ka kandungan. Ka kandungan ku abdi bapak.
atuh waktu abdi nuturkeun jadi salaki ngumara di limbangan. Hari teh tos teu aya emak keur sanding pangeran. Nemega abdi orokan pun lanceuk teh tilar dunya. Abdi teh teras wangsul deui ka dieu bari ngais orok. Ditinggal-tinggal teh bapa. Baraya-baraya nu di dieu sapertos nu langkung-langkung ka ceceupna ka abdi. Duka naon nu jadi margina mah. Amu Jumi nyaritana bari nyusutan Cipanon ku tungtung kabayana. Ku tante. Taun meureun Jumi. Pangna baraya-baraya maneh kitu peta teh. Dumeh emak maneh. Dina datangna ka dieu beunang disebutkeun keur bureuyeung. Tapi bari teu jeung tembong salakina. Atuh kaayaan manehnya kitu keneh. Datangna ngan saukur mawa orok. Bari bapana mah eueuh. Begituna bisa jadi ieu teh ngan sakadar kajurung kurasa sungudon malulu. Nyangka nu lain-lain. Bari teu jeung tetelepek muguhkeun kanu ngabadanana. Rupina mah kitu oge bapa. Keun bae Jumi. Tong teuing dipake leutik hate. Lantaran ari Gusti Allah mah langkung uninga sarta maha adil. Bari basa moal nanggeus ti bongkokna. Ari eta nu disebut-sebut orok hidup teh. Nah geus sagede kumaha ayeuna. Geuning teu katempo. Lain ieu mah budak teh. Aki Musani bari ngareret ka Nyi Tarsiah. Ditanya kitu teh. Mimitina mah Amu Jumi teu ngajawab. Ngarasa heurin kuletah arek wakca balaka teh. Tapi sanggeusna ditanya aya 2-3 kalina. Antukna mah paralak we kumanehna dicaritakeun. Yen kulantaran hirup manehna teh sasatna kata langsara teu beda we tinu kadungsang-dungsang. Deuk usaha teu bisa prak lantaran sasatna ridu ku budak. Nya antukna mah si budak teh dibawa ka lemur hujung. Sarta terus we digolerkeun dina golodog imahna Ki Jantra. Nu dimaksud teh nyaeta supaya anakna bisa dikukut sarta dijieun anak ku Ki Jantra. Tapi geus kitu we kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Si budak teh dina geus dewasana bet kapanggihna ngulampreng kalebah situ cangkuang. Da puguh teu kapalingan yen manehna teh sanyana mah anakna pribadi. Memang na oge teu sirikna unggal poe sok dilongokan ka hujung. Sok sanajan bari api-api. Terus we manehna dibawa ka dieu ka imahna. Ongkoh deui. Pangna lunta teh sasatna keur kakaburan ti imahna. Nya nepi ka ayeuna terus tetep rangganek ka hiji. Nyaeta buktina Nyi Tarsiah. Sok sanajan ari jenisna mah tacan dibere nyaho. Yen sanyatana mah manehna teh anakna pribadi. Anak nu meunang ngaberejalkeun sorangan. Oge tina perkara Nyi Tarsiah ngadaon ngajuru mah sama sakali teu disabit-sabit. Kanca dangu nyapuguh we tumrapna ka Nyi Tarsiah teh. Lain deui ngajenghokna. Ari heg teh ngadesek ka Ki Jantra. Nembalanana teh kalah ka balaba-balebeb. Tapi awahing terus direntog. Boh ku Nyi Tarsiah, boh ku Amu Jumi. Antukna mah paralak bae ku Ki Jantra teh didongengkeun. Sasatna muka rusiah sorangan nu geus sakitu lawasna dibuni-buni. Yen bener Nyi Tarsiah teh sanyana mah ngan sakadar anak kukut meunang panimu tina golodog imahna. Geus karuhan kitu mah danta parah deui gobrok we. Nyi Tarsiah ngarontok ka Amu Jumi bari nyegruk deui saperti tadi. Samborong atuh Amu Jumi teh sakitu mika nyaah sarta mika deudeuhna. Da geuning nyatana mah indungna pribadi anu ngakandung 8 bulan lilana. Alhamdulillah nuhun Gusti. Abdi teh sanes bae tos ditepangkeun sareng nu janten anak.
Namun oge deui ditepangkeun sarak pun incu. Bitar geulis. Atuh anak kitu mah nyai teh incu keneh aki. Jeung Andi teh sanyatana mah dulur sabrahina. Aki Musani bari rutret kaduanana. Bari Cipanon ngembeng awahing ku ngarasa kacida bagjana. Bitar geuning nyatana mah adik Kang Andi. Andi bari reumbay Cipanon kabak ku kabungah anu ngagugunung. Mana horeng manehanana teh nyatana mah henteu nu ngelis teuing. Masih keneh boga bibi sarta boga dulur sabrahina. Kang Andi, hapunten Bitar. Bitar sia teu asa-asa deui gabru gue ngarontok ka Andi. Sakali ieu mah dina ngarangkulna teh bari di dadasaran kurasa nu beunang disebutkeun kacida bedana lamun dibandingkeun jeung rasa nu samemehna. Kitu tah ayeuna mah. Dina ngaragrageun ka nyaah teh memang bener-bener saperti ka nyaah hiji adik kalanceukna. Ngan Ki Jantra sorangan anu antukna jadi ngahruk. Samorong Amu Jumi sakitu ngancamna. Da geuning buktina nyitar sia teh mana horeng anak manehanana nu keur waktu orok diteuneun dina gololog imahna. Ku kituna Ki Jantra ayeuna geus teu bisa naon-naon deui. Ari lain Cipanon mah terus merebih ngabasihan pipina. Badan abdi buktina kapan sakieu resakna. Kapan sakieu resakna. Hate teh awut-awutan kulani kuyang payengan gunan. Kulani puyang Kanca dangu sadayana. Kawasna moal aya we jalma nu ngarasa pangbagja-bagjana saperti Amu Jumi. Kumaha teu rek kitu atuh. Keur mamanehanana teh teu disangka-sangka teh ya bisa tepung jeung nu jadi bapa. Nyitar sia di ayeuna mah beunang disebutkeun geus resmi jadi anak manehanana. Lain ngan sakadar aku-akuan wungkul. Kata mah deui baraya-barayana sakaligus ayeuna mah geus robah sikepna henteu ngebrehkeun pamolah saperti anu mika giruk. Hal ieu teh lantaran dibere penjelasan ku Aki Musani. Harita teh sanggeusna reureuh nu ngumbar ka sono geus teu ngurus dikacape. Curut bae sararea tarurun ti imahna Amu Jumi terus nguliyang manggihan baraya-barayana. Sarta dek bae ku Aki Musani diterangkeun sacerewelena. Bakuna mah ngajelaskeun ambu murni naon sababna pangna baheula balik ka lemburna sasatna ngali gincing bari mawa beuteung bureuyung. Nya hasilna nyugemakeun oge. Amu Jumi katut nyitar siah teu sirikna pada nyaleung cerikan. Beuki komo bari jeung kanyahoan deui. Horeng nu kasohor si buntung jago tutugan teh sanyatana mah kula wedet maranehanna keneh. Nya atuh sapenting eta mah di lembur lolohan teh beunang disebutkeun hujan cimata. Nu kaluarna sakali ieu mah dilantarankeun ku rasa bungah anu pohara. Leuwih-leuwih manini ngarangkulanana ka nyitar sia teh beunang disebutkeun pangmohona. Bakuna mah ras inget ka asuhanana nyaeta anakna nyitar sia nu geus taya di kieuna. Nu cenah maotna teh keur dina sajeroning kadungsang-dungsang. Peuting harita teh Aki Musani, Ki Jantra, Katut Andi terus we mareuting di imahna Amu Jumi. Gempar di tengah imah. Kitu ge geus peuting naker. Lantaran semah-semah teh taya towongna daratang maranggihan. Bakuna mah tatangga-tatanggana oge. Rajolna deui teh narungtutan. Atuh teu kaur bisa ngagoler. Da jol deui. Sangkilang tadi oge keur waktu nguliyeng ngunggahan imah baraya-barayana geus pada papanggih.
Tapi ari Aki Musani geus balik ka imahna Ambu Jumi mah bet Rabul daratang deui. Bokna teh sono hayang seubeuh ngobrol. Isukna kakara Aki Musani pamitan. Kitu oge. Baralikna teh geus beurang naker lantaran kapaksa we kudu nguliang heula manggihan saeusi lembur. Atuh nyitar sia sawatara waktu mah tetep we cicing di Ambu Jumi dan waka manggihan Maijah. Nu hal ieu teh tumrapna kaki jantra mah teu wudu ngajadikeun nguyung oge. Sajeroning balik ti lolohan teh manehna mah ngaruk we teu milu ngobrol naon-naon. Atuh dina sadatangna ka imah bari disaksian ku Aki Musani sarta ku Andi paralak we ku Ki Jantra didongengkeun. Kitu kaya nyitar sia teh. Cindekna mah geus diaku deui ku indung nu sabenerna nyaeta Ambu Jumi. Bibina Andi nu matuna di lembur lolohan. Nya teu antaparah deui, ari tamat nyarita, ari gauk we Maijah midangdam teu beda we tinu ditinggal maot. Begitu teh mah kadedeuna geus pageuh maneuh, kahemana geus lengket masket. Kari-kari ayeuna kitu kabuktianana. Datang tu meureun nyitar sia teh bakal ngaculkeun kamaranehanana. Tapi kanyataanana mah teu kitu. Sanajan bener ayeuna geus kanyahoan yen Ki Jantra jeung Maijah teh ngan sakadar bapa sarta indung kukutna. Tetela ari kanyahna mah teu suda-suda. Paribasa henteu luntur ka ibunan, teu laas kahujanan. Piraku we atuh narima kanyahna teh beunang disebutkeun ti keur orok beureum keneh. Kapanggihna dina golodog teh tacan bisaeun nangkuban acan. Kukituna cicingna nyitar sia teh henteu tukuh di indungna bae. Kitu we nguriling. Aya di hujung atawa di Tambak Baya bari ngalap ilmu panemuna nu jadi aki. Tempo-tempo monok moek di Cipancar di imah Andi nu ayeuna mah geus misah. Dipangnyeunkeun imah ku Haji Sobana. Teu jauh di lolowak eta keneh supaya teu hese ngalongokan. Ongkoh deui. Ari sakalian nganjang teh ku nyeuis tara waka-waka meunang balik. Katamah deui jaka santang kacida apeteunana ka nyitar sia. Mun geus dilahun teh taradaikeun tereh-tereh ingkah. Atuh dina tumrapna ka Andi geus teu kudu dibejer beaskeun. Kumaha ngarasa bagja sarta bungahna. Manehna teh beunang disebutkeun estuning hirup ngahna-ngahning naker. Sasatna geus saya pikiraneun nu ngarobeda kana hatena. Pangpangna mah nu ngeunaan dirina nyitar sia. Nu ayeuna geus kabuktian mana horeng dulurna pribadi. Nurutkeun panca kaki mah pernah adi sabraena. Atuh ngeunaan karna nu minangka musuhna nu salilana matak ngaganjel kana hatena. Ayeuna mah geus teu jadi pikiran deui. Boh pikeun manehna sorangan, boh pikeun nyitar sia. Anu sasatna ayeuna mah bener-bener geus dipopohokeun. Turug-turug karenana oge ayeuna teh geus tara kadenge deui bejana. Ti harita teh plengles we, teu beda tinu di teureui bumi. Tapi sidik ari kalemburna mah teu datang. Teuing ka mana lumpatna. Oge naha bener geus babalik pikir atawa tetep talajakna teu euih-euih. Luput teu bisa kanyahoan. Nganjang Husen nusok temong keneh ngulampreng teh dileles. Tapi tara nyorangan. Mun teu dibarengan ku Ki Badra pasti diaping ku Pajagra. Nu ayeuna mah Jang Husen teh sapinuhna geus ngawasa harta bandana nu jadi bapa. Sanajan bener Pak Haji Qadir teh hirup keneh. Kalawan paksa kumanehna geus dipenta kabeh. Nu pikeun Haji Qadir mah kapaksa we dipasrahkeun. Lantaran ada tabeatna Jang Husen teh ayeuna mah geus robah kabina-bina. Kanu jadi bapa lain sieun. Malah sigana teh mani deuk ngarekep-ngarekep nya-nya.
lamun sakalian di papatahan teh. Mika hayangna ka Nyi Euis kalah ka beuki angot. Eta meureun. Dumeh sok mindeng kapanggih, sok mulam pereng kaleles. Ari ngadon balanya ka pasar. Ongkoh deh ku katembong beuki lila teh asa beuki moronyoy ambucuy. Matak kumetap nu careraman. Dumeh eta awakna ayeuna mah jadi bener. Turug-turug jeung bisa make deui. Puguh we tumrapna Kajang Husen teh mani beuki kumerot. Tapi nya kitu ngan ukur bati kumejot ngageremet dina hate. Deuk terang-terangan ngaganggu mah ngarasa pawur ku tindakanana Andi. Ongkoh di kujang dana oge manehna teh geus kabuktian teu mampu ngalawan. Kanca dangu atuh bahwi kalpa sanak murid. Cenah bejana geus balik deui ka Cigalontang. Nu ditajur selamah ngan kari pabarja we. Masih keneh cicingna mencilkeun maneh di tengah kebon kadua incuna. Nu pikeun Andi mah ayeuna teh beuki asa jongjon. Paribasa ti ceuli harang mata. Geus tara aya deui gangguan naon-naon. Beunang disebutkeun laki rabina jeung Nyi Euis teh tara pinanggih jeung barebedan. Lulus banglus. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak teh sanyana. Sapapait sama manis, sakanyeri sakapeurih. Sadilana silih ayunkeun. Tara aya paribasa pakia-kia atawa patojanya pamadegan. Lantaran itu ieu ge pada-pada silih kanyahokeun adat. Ari boga mitoha estuning kacida mihemana. Garap mere carang nitah matak senang nu jadi minantu. Asa cikeneh naker ngahijina teh. Mun teu ngaret ka Jaka Santang mah nu ayeuna umurna geus nincak 10 tahun. Keur meujeuhna bangor nalaktak taya bangsana. Turug-turug lengerna geus matak ampun. Persis teu beda we ti waktu Andi keur budak. Ngan ari bedana Santang mah lengerna teh ka awewe. Ari kapapada budak lalaki deui mah teu pati daekeun ngaheureuyan. Lain pedah ngarasa sieun. Lantaran ari sakalian dina parasea mah dina derna gelut teh saurang oge taya nu bisa nendeng ka Jaka Santang mah. Budak lalaki pantaranana teh maningan sakeak-sakeak. Ngan alusna ari kangaranan kakolot mah Jaka teh teu daekeun ngalawan. Tapi lain ari ngarasa sieun mah. Ieu mah kitu eta ngan ukur tara daekeun embal namalang. Tapi bari tetep we murugul mantangul. Tara beunang dihulag sarta dipapatahan. Ngan ku bapana nyaeta ku Andi nu ngarasa sieunneunana sarta nurutna teh. Pedah we eta meureun. Paureun ku leungeun buntungna. Lantaran Santang geus kungsi nyaksian. Waktu Andi numuk dan tangkal manalika nepi ka ngadorok-dok beungas. Anehna teh deui. Ku Nyi Tarsiah sok rajeun nurut. Upamana bae mun kabeneran Andi keur init-initan sarta geus burit tacandol keneh datang. Heg Jaka Santang teh ku Euis dititah mandi. Ih, datara ieu didenge panitah indung teh. Dikekeuhan kalah ka ngajeten. Teu regrog-regrog. Mun sedek dipaksa di mandian, kalah kaberebat we manehna lumpat ngajauhan. Tapi lamun kabeneran keur aya bibina nyaeta Nyi Tarsiah, Jaka Santang teh teu daekeun wangkelang. Upama seug dititah mandi teh brus we, teu hese, henteu kudu dirarah ririh. Atuh upama kapaksa kudu dimandian, sok cicing we, tara dodonca motah. Seperti biasana mun dipaksa dimandian ku indungna. Ari ulin jarambah naker sarta ampleng-amplengan. Matak ngahariwangkeun nu jadi kolot. Mun kabeneran teu keur ka mana, sok ulkutek we di kebon, kadua si ruyuk. Tapi teu wudu matak ripuh keur si ruyuk mah. Sok dikekeak diburulak buralik jeung dikakesek.
Tempo-tempo mah sok ditalian sukuna. Terus digusur. Bari cacala katakan. Lamun seuk digenggerekeun ku Nyi Euis. Pira ku make ngagugu. Ari lain ku Andi mah. Tapi datara katungguan sapopoe. Da puguh ayeuna mah Andi teh sok masar. Nya atuh mata kripuh we pikeun si Ruyuk mah. Mangkani geus kacida kolotna. Tapi ari geus teuing jeung teuing mah sok rajen oge ngalawan. Jaka Santang teh sok jebet we dibintih atawa dipacok leungeunna. Tah lamun geus katembong heulangna ngamek, kakara ngaheureuyanana teh sok eureun. Kanca dangu. Sakali mangsa mah Andi teh teu masar. Lantaran rada teu ngareunah awak. Nyaho yen nu jadi bapak ngaringkuk teh belecet we. Isu keneh Jaka Santang geus ngabalecet ti imahna. Mimitina teu dipirosea ieu. Eueuh ti imah teh. Lantaran geus tangtu keur arulin jeung pada babaturanana. Tapi barang geus rada beurang, teu kira-kira Nyeuis ngarasa kagetna. Lantaran babaturan ulina teh rajol nyalampeurkeun bari tinggarero ngajakan ulin. Nada tadi oge Santang mah geus turun barudak. Nyeuis carita ka barudak. Nu harita keur ngagarimbung hareupeun imahna. Teu aya bibi. Budak nu panggedena nembalan. Nya euy Lajang Santang mah can aya tembong. Nu saterusna manehanana ngareret ka babaturanana. Nya teu can aya yang Santang mah. Barudak teh raeng narembalan bari ting lalieuk. Ai. Nah kamana atuh budak teh nya? Nyeuis bari luak liuk nempoan. Tapi tetela Santang eueuh. Eta sugan kamana atuh Santang teh barudak? Nyeuis nyarita deui, nanyakeun ka barudak. Duka atuh bi. Nu panggedena nembalan deui. Sedang barudak sejenna mah ngan ukur ngagodegeun sirahna. Gigi deug tandaning teu nyahoeun. Ai, nah kamana cenah budak teh? Nyeuis bari supe ka jero. Langsung asupna ka pangkeng, deuk bebeja ka Andi. Moal ka mana deui Is? Ulin meureun. Andi bari nguniang hudang. Tapi teu terus cangkat, peletok, ngabatekan leungeunna. Puguh itu babaturanana nyalamper. Nyeuis nadana pinuh ku kahariwang. Nya kapan biasana oge si Santang mah sok ngabalecet sorangan. Andi bari jut turun tina tempat sarena. Laina masih keneh marelek. Ari Kang Andi sok teu aya kahariwang ka budak teh geuningnya. Nyeuis sasat ngan hanaha. Sanes teu aya kahariwang. Apan biasana? Kerekek. Ayeuna mah ngadarakdekeun cangkengna. Sumohon, namun nya tetep we atuh hariwang mah. Pilarian atuh Kang Andi bisi kumaonam. Nyeuis teh bangun teu sabar. Atuh ka mana neanganana. Kuliwar naker budak teh. Piraku ari kudu dicangcang onaman. Ani gagaleuneng bari kojengkang we kaluar ti pangkengna. Maksudna deuk terus ka cai. Sedang Nyeuis ngagentak nyieun cikopi. Teu hese lantaran cai ngagolak mah ti tadi oge geus sadia. Nagen luhureun hawu ngagolotrok lantaran terus diseuneuan. Teu lila kurunyung Andi ka jero deui. Sanges di baju, goroyoh ka tengah imah. Gek diuk yang hareupan cikopi nu masih keneh ngebul. Sanges ditiupan, regot diinum saeutik-saeutik. Geus kitu ku siwal nyieun udud. Sanajan ngan ukur ngagunakeun leungeun sabeulah. Tapi snaker nyieunna teh. Saguriwel oge geus jadi. Moal kitu ka hujung mah budak teh. Nyeuis bari neuteup ka Andi. Moal daekeun, paling oge kadinya. Kadinya ka mana ari Kang Andi? Ka cadas gantung meureun.
Polon Ani bari ngenyot deui uduna. Tuh, eta tuh da Kang Andi mah. Sok dicacana ka dinya. Jadi we budak teh nurutan jaramba. Ih, karek ku kira-kira is. Tacan yakin. Ani bari ngenyot deui uduna. Pek kebulna ditiupkeun, bari diseuseup bangun nu nikmat. Nya sumohon ka mana atunya? Nyeus gara-gara teu ateul. Hehe. Cik Akang oge meureunan, kacaras gantung. Ani nyaritana ditungtungan ku ngahehe. Regot ayeuna mah nguyup cikopina bangun nikmat naker. Ih, nari Kang Ani, kalah kagumojang geuning. Nyeus rada nyurang, pangrasana diheureuyan. Nah, atuh da Kang Andi mah hayang seuri. Ani kalah Kang hehe deui. Idih, nu saputos nu teu nyaah geuning ka budak teh. Nyeus ngadelek ka Ani. Ai, nya langkung ti nyaah tuh is. Komo kabiangna mah. Ah, bet kalah lucon geuning. Apaan supados lucu is. Sawios tong teuing hariwang. Ke oge ku Kang Andi sakadap deui dipilarian kacadas gantung. Hengel atuh tong siang teuing. Budak teh tacan sasarap deui. Har. Apa nuju nginum heula Akang teh. Ke atulanan. Bari suruput Andi nguyup cikopina. Duh, nikmat lah. Bari sok bekong cikopi teh ditunda deui dina urutna. Sabot kitu, gulutrak sada aya nu unggah kana golodog dapur. Pecanghul nu boga sora teh tembong. Mana horeng nyitar siah ti hujung deuk kalolohan. Nyimpang heula ka Cipancar. Sadatang-datang teh jol nanyakeun jaka santang we. Ka mana ari si Ujang aceuk? Nyitar siah nanya ka Nyeus. Nya eta atuh Itar. Ieu oge ku aceuk teh keur didongengkeun jeung akangna. Nyeus bari ngaret ka nyitar siah. Har, na ka mana si Ujang teh aceuk? Nyitar siah manis sewot naker nanyakeunana teh. Ngadengi caritaanana Nyeus kitu teh jojol ngarasa reuwas we. Sok sieun alona kumaha onam. Ah, teu nanaon. Dasar we euis sok ribut teu pupuguh. Eta pedah santang isuk-isuk keneh geus ngabelecet ulin. Mohon da mata kariwang atuh. Margi barudak batur ulina mah araya sadayana oge. Nyeus bari ngadalek ka Andi. Nya mana ge sakedap deui kae ku Akang dipilari. Ka mana kitu kinten-kintena ka Andi? Nyitar siah nanyakeun deui. Ah, moal teu kacadas gantung. Ah, bade ku Itar we atunya dipilarina. Nyitar siah bari jung nangtung deui. Sigana teh teu ngurus dikacape. Is, keun ku Akang. Kakaragejol ka panitar teh. Andi ngahulag. Nya, keun sina ku Akangna. Anggun mah urang nyanet geura. Bisi rek cikopi, da cai mah ngagolak keneh. Nyeus ge bari jung nangtung, maksudna deuk nyokot gula kopi. Ah, sabios aceuk. Bade dipilari we ku Itar. Itar siah teu beunang dihalangan, jurut we manehna turun. Langsung ngagedig nguru jalan satapak anu berasna ka jalan gede. Teu daekeun norobos. Lantaran paureun ti kakarait sampingna. Relat. Manehna leumpang semunu rusuh. Mun kabeneran manggih nu kagok, heg sampingna disingsatkeun. Bitisna tembong sapotong tengah-tengahna. Lantaran katutupan ku calana pangsi anu nutupan kana tuurna. Aduh kanca, cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca
urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.